Bismillahirrahmanirrahim. Ari anu disebat musibah saur dina tafsir Shawi nyaeta kulluma sa'al mu'mina fahuwa musibatun nu hartosna sakur perkara anu goreng pikeun jalma mukmin maka namina teh musibah. Naon cenah? Sakur perkara anu goreng anu awon pikeun jalma mukmin nu beriman maka eta teh namina teh musibah. Naon we nu awon mah? Ari anu disebat nu awon teh umum. Upami dina tafsir mah dicontohanana teh ku mati lampu pareum obor zaman Kanjeng Rasul acan aya listrik lampu kieu. Cacaang teh upami wengi teh nyeungeut obor. Dina hiji waktos Kanjeng Rasul nyuprih cacaang supados caang nyaeta ku ngahurungkeun oncor pek teh pareum. Teras Kanjeng Rasul teh ngucapkeun kalimat istirja. Kalimat istirja teh nyaeta ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teh disebatna teh kalimat istirja. Nuju raos-raos Kanjeng Rasul teh caang pek teh oncorna seuneuna dina eta oncor pareum. Cek Rasul teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teras anu sagigireun Rasul para sahabat nya duka saha hilap deui sim abdi ogen. Naroskeun ka Rasul teh Kanjeng Rasul pirage pareum oncor nah geuning ngaoskeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Rasul ngawaler kullu masa al mu'mina bahwa musibah sakur perkara anu awon pikeun jalma mukmin eta teh musibah. Cek Rasul kan urang teh hayang caang kahoyong teh pek teh kalah kanaon pareum kan teu akur jeung kahoyong urang ta eta teh awon kaawonan disebatna teh. Da nu saena mah akur jeung kahoyong urang nya eta caang. Matak pareum lampu ogen da alim urang teh maka kasebatna teh naon? Musibah. Janten musibah teh naon be perkara anu awon anu keuna ka jalma mukmin eta musibah. Nah ketika musibah sumping atawa keuna ka urang maka sunat ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik itu musibah anu keuna ka urang. Ibu naon teh nuju papa kamana we papah nama kalah ka ti soledad tapi henteu ari geubis mah ngagebru mah henteu. Eta musibah sanes musibah. Sok aos kenaon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atanapi musibah teh keuna nama kabatur sanes ka urang.
misalna teh ibu nguping atanapi ningali batur kena musibah, si itu Mang Juhalim katingang kapur misalna katingali ku urang teh, cek urang teh innalillahi wa inna ilaihi, da aliman meureun itu si Mang Juhalim teh naon teh katingang kapur teh eta teh musibah. Atanapi upami di urang mah lumrahna teh upami nguping aya anu maot sami musibah, sami eta ogen sunat ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mung ngucapkeun istirja teh sanes kange anu maot hungkul, tapi ketika orang kenging musibah atanapi wargi urang kenging musibah naon we musibah nama musibah anu enteng, musibah anu naon anu berat. Naudzubillahi min dzalik, pamugi urang sadaya nah sing ditebihkeun tina musibah-musibah anu mana eta musibah teh urang sadaya na tekiat nandangan nana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ya. Walanabluwanna jeung yakin, tuh make lam teh lam yakin. Walanabluwanna jeung yakin bakal nguji nyoba kami nyaan nyoba nage make nun taukid. Walanabluwanna aya nun taukidan penguat, jadi pasti welah bakal dipasihan cocoba. Saha nu dipasihan cocoba teh kum aranjeun kabeh nyaeta mukminin mukminat, janten jalmi-jalmi nu iman ku Allah pasti bakal dicoba, pasti bakal diuji. Tong naon tong hoyong disebut mukmin sejati can aya ujian mah. Budak sakola oge ari can diuji mah can kauji mah boal pintar jeung lulus ogen kitu kan ya. Pasti we tidak lepas jalmi mukminin mah bakal dicobi ku Allah teh. Kunaon dicobana teh bisayin kusayin. Naon dicobana teh bisayin kunaon kusayin dicobana teh. Naon sayin teh ku perkara ku sesuatu atuhnya. Naon sesuatu teh eusina minal khaufi hiji sieun. Ari sieun hoyong alim urang, hoyong sieun hoyong tentrem. Hoyong tentrem alim sieun alim gempeurnya. Tah di mana-mana sumping rasa sieun eta teh diuji urang teh eta teh. Talamun sumping rasa sieun teh di naon eta teh musibah eta teh. Zaman gempeur baheula mah nya cenah sok abah mah kieu. Zaman gerombolan cenah. Tah sieun mah sieun naon we? Sieun beak duit. Sieun aya anu nagih hutang gitu. Sieun eta teh. Sieun sieun segala. Sieun
pamajikan ku batur da geulis teuing misalna teh. Sieun sagala itu teh musibah. Nya sieun lamun ngaliwat kanu sepi sieun musibah eta oge. Ka abi tanya, sok aya nu nyebutkeun ludeungan ka abi mah. Ludeungan cenah. Jam 12 cenah piket init ka desa jam 1 initna teh cenah. Cek abi teh, lain ludeungan, eueuh cenah teh nu nyingsieunana cek abi teh. Lamun aya nu nyingsieunana mah duka cenah teh, duka ludeung duka moal. Abi mah teu nyebutkeun ludeungan, teu nyebutkeun sieunan. Da sifatna jalmi mah ku Allah teh pasti kadang dibere sifat sieun nu ngaran jelema mah da moal aya jelema nu sampurna masing ajengan oge. Kadang dibere wanian jelema mah robah-robah gitu. Matak entong so deui urang teh. Hampir ge atuh kadinya. Kawan deui pisan tah kenging kitu teuing. Urang mah kaditu oge. Ludeung urang teh entong kitu teuing gitu. Biasa we gitu urang mah nya. Normal ari nu dinamina jalmi mah kadang ku Allah teh dipasihan rasa sieun malahan teu anger aya sieun mah. Masing nu ngomong kitu oge masing preman anu ditato disueng sabelah gitu tanya. Irungna disueng anger sieun mah aya. Cekna Quran Nabi mah mal matak wadul Quran mah kitu tah. Anger sieun mah aya. Sabab cek Allah khauf aya khauf teh sieun teh. Minal khaufi wal ju'i nu kadua Allah teh bakal nyobi ku lapar. Meureunan lapar teh nya lapar we aya lapar mah hayang dahar lapar eta teh. Hayang comro gitu tah eueuh beak comrona misalna gitu. Ku mustami da mubalik mata di pangheulana misalna teh. Eta musibah. Musibah teh pasihan cocobi lapar, haus. Duh lapar, hek urang teh teu aya kanggo naonana, kanggo tuangna, misalna teh. Itu musibah. Namina teh. Wal ju'i aya disarakan anu kitu gitunya. Anu duh lapar euy urang teh teu aya kanggo pasakeun misalna teh. Teu aya kitu teu aya ieu tuangan gitu. Eta teh ju teh artina teh ujian ti Allah. Tah lamun urang duh lapar heg teu aya ieu keur masakna atawa ieu teh lapar ai sangu can kaasakan sok awaskeun heula naon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sami eta oge. Bisi sanes aya nu maot wae kieu tanya. Hiji taju teh lapar atanapi haus. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali nu katilu cobian ti Allah teh wa naqsim minal amwal nya eta dikurangi hartana. Dikurangi hartana teh kumaha nya hartana dikurangi ku Allah? Baik itu hancur hartana teh, baik itu aya nu maog, baik itu kaduruk, naon we? Upami sawah misalna teh parena ku beurit itu wana qasim minal amwal. Dikurangi naonana hartana. Dikurangi bandana. Itu ayeuna mah jadi naon jadi eueuh kamari mah boga duit teh ayeuna jadi eueuh jadi teu kabeuli weh puguh hayang meuli itu teh ta eta teh namina teh naon musibah eta teh sok aos ke naon
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta wanaqsi minal amwali wal anfusi anu saterasna ujian teh wal anfusi dikurangi jiwa mah maut musibah, dikurangi jiwa mah tedamang eta dikurangi jiwa tedamang ogenda. Upami damang mah jiwa urang raga urang teh jagjag tiasa ngalakonan ini itu. Upami tedamang mah jadi tedamang urang teh jadi naon teu bisa ini itu dikurangi ku Allah teh sami eta ogen ujian. Tuh saterasna mah wassamarot dikurangi buah-buahan. Ai tadi mah wanaqsi minal amwal walaupun buah-buahan termasuk harta nya sabab ari buah-buahan mah adalah konsumsieun jalmi. Nah buah-buahan dikurangi walaupun buah-buahan teh harta urang misalna kadang ku Allah teh naon dikurangi parena biasana mah kekengingan sakintal nah ayeuna mah jadi 50 kilo itu dikurangi. Nah itu eta teh ujian tedamang wanaqsi minal amwali wal anfusi tamanya tedamang naudzubillahi min dalik cilaka itu wanaqsi minal anfusi eta teh dikurangi jiwana. Jadi dikurangi jiwa teh sanes maut hungkul cilaka titajong naudzubillahi min dalik eta sami musibah. Wabasyiris sabirin surah Allah wabasyiris sabirin Muhammad bubungah jalmi anu sabar. Surah Allah teh janten jalmi anu sabar mah bejakeun ku anjeun teh Muhammad sing bungah. Jalma anu sabar sing naon cenah sing bungah naon saha jalma anu sabar teh alladina ida asobat hum musibah jalmi anu sabar teh diantawis nama nyaeta jalmi-jalmi anu kakenaan musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ciri jalma anu sabar mah teu ngarasula nyaeta upami dipasihan musibah ngaoskeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebet sobirin nyaeta jalmi-jalmi anu sobar dina nandangan musibah. Da bujeng-bujeng urang jalmi biasa nya kapungkur ogen raja geningan raja soleh bager pinter gitunya ilmu agama nate maut putra nate anu lalakon muludan teh geuning maut katabrak kuda nate ditumpakan ku hiji pamuda nu eta geuning maut teh putra raja teh putra sultan kan kumaha sultan teh amek ka eta budak ka eta pamuda anu tumpak kuda teh. Tah kitunya dikurangi jiwa mah adalah ujian. Mudah-mudahan urang sadayana sing lulus uji nya. Sing lulus ujian anu namina lulus ujian pasti naik peringkatna teh. Naik tingkatan kelasna teh. Moal hayah wae dihanap di payunan Allah teh darajatna teh naik. Bahkan kieu ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asadun nasi balaan al ambiya summal amsal pal amsal, yang artinya pangkacida-cidanya pangkacida na jalmi anu kenging bencana musibah atau ujian nyaeta para nabi sanes urang nabi, para nabi anu pangkacida-cida na ujian na berat mah, ujian anu ku Allah dipasihkeun ka urang mah teu pati sabaraha lamun ujian anu dibandingkeun sareng ujian anu dipasihkeun ku Allah ka saha, ka para nabi. Buktina abi mah pidato di dieu nu ngabaledogan kalah ka disuguhan cai keun eta disuguhan comro ge da hese pidato bari ngadahar comro mah gitu tanya. Ari nabi mah bade pidato teh kalah ka ditengoran ditengoran dugi ka kaluar getih. Itu kan ujian kacida berat ujianana teh ti Allah teh. Matak saur nabi nupang beratna nampi ujian ti Allah mah moal aya deui para nabi lain model urang lain. Da urang mah atuh kelasna oge kelas rendah. Maka ujian menya ibu-ibunya anu kelas rendah dibere ujian tingkat luhur atau mal kadugaeun. Ayeuna ibu teh kelas hiji dibere ujian kelas genep bisaeun moal. Ayeuna nabi mah da kelas luhur di hadapan Allah teh ujianna teh kacida beratna teh kitu tah. Terus nabi mah nya bade salat ka masjid dipangpengan ku tai gitu kan ya. Ari abi mah henteu mun ka masjid teh. Oh ka masjid cenah gitu. Manikot lekoh gitu bade ka masjid. Muhun gitu. Sugan aya anu ngabaledog henteu. Terus Kanjeng Nabi mah bade merjuangkeun agama Islam teh hijrah di Uudag. Abi mah bade merjuangkeun agama teh teu di Uudag. Sugan rek ka dieu rek naon arek ngabahas rek pangaosan di Uudag di teteangan abi teh. Henteu paling ge di subuhan gitu tanya. Nabi mah di Uudag rek dibunuh gitu. Mata teu sabaraha ujian nuku Allah dipasihkeun ka urang. Saterasna kieu saur Nabi. Naon tadi teh? Asadun nasi balaan al ambiya. Pangkacida-cidana jalmi anu dipasihan ujian ku Allah saha cenah? Para nabi. Summal amsal pal amsal tuluy pantarna tegasna mah sahandapeunana sahabat atuh. Janten kieu we, semakin tinggi darajat eta jalmi di hadapan Allah, maka semakin tinggi pula ujian anu ku Allah dipasihkeun ka eta jalmi. Sabalikna semakin rendah darajat eta jalmi di hadapan Allah, maka ringan pula ujian nuku Allah dipasihkeun ka eta loba ari di dunya loba anu beunghar jeung sukses jalma mukmin atawa jalma kafir. Da di dunya mas ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin wal akhiratu sijnul kafirin wa jannatul mukminin. Dunya mah penjara na jalma mukmin, sorga na jalma kafir. Sabalikna akhirat
Akhirat mah surga na jalma mukmin, neraka na jalma kafir. Tah kitu nya. Janten urang teh kedah emut kadinya ieu mapatahan kadiri sim kuring khususna mah umumna kasadayana di mana-mana ibu-ibu bapak-bapak atanapi sim kuring kenging musibah heg musibah teh kacida berat teh wah kacida kot nyelekit gitu tah maka eta teh ku Allah teh urang teh rek ditaekeun darajat urang tah kudu sing tiasa kitu urang teh nu kaduana upami kenging papait nya sanis mamanis upami kenging papait maka urang teh sing emut ka Gusti Allah. Ari ka Allah teh kan kudu cinta ka Allah teh kudu nu utama teh Allah teu aya deui nu sanes. Nah upami dipasihan papait ku Allah ari Allah teh anu paling dipika cinta ku urang anu diutamikeun ku urang maka lamun dipasihan papait ku Allah mah moal kacida teuing karasa pahitna lamun urang da ieu teh ku Allah di urang teh dipasihan naon teh dipasihan papait teh sakumaha cek lagu oma walau dicubit naon cenah tapi cubitnya naon sayang gitu kan ya diciwit ku kabogoh nyeri padahal mah teu ngamek da naon da ku kabogoh diciwitna da sayang gitu tah tak urang oge ku Allah teh diciwit dibere papait da Allah anu naonna tak urang teh oh ku Allah teh ngahaja dikieukeun tak urang teh sing bisa kitu jadi yang lamun kenging kasusah teh ulah ditamahan kasusah urang teh upami kenging kasusah teh ulah disusah-susah tapi kudu dipermudah tah kitu we innalillahi wa inna ilaihi rajiun nu hartosna teh kami innalillahi saestuna kami eta milik Allah wa inna ilaihi rajiun jeung saestuna kami ka Allah bakal uwih sadayana tah kitu eta teh nya saalit deui parantos jam 8 tadi pisan dadinten tadi tikawit subuh mah teu muka-muka HP abi teh dugi ka asar ari pek teh pas jam 5 we nya muka HP aya anu naroskeun kieu pertarosanana teh cenah moal panjang teuing pertarosanana mah ngeun manehna mah panjang naroskeun teh da aya masalah gitu kieu we pertarosanana teh kumaha cenah upami kanu janten istri nyebabkeun nyingkah maneh teh gitu cek salakina teh janten anu janten caroge kanu janten istrina nyingkah sia teh nyingkah maneh teh ta eta cenah upami abi nyarios kitu jatuh talak henteu cenah gitu pertarosanana teh untung abi ieu non teh anyar keneh mukaan eta kitab fikih lamun geus heubeul mah poho deui abi ge ngajawab teh itu langsung di waler ke tina kitab fikih tah bahasa nyingkah anjeun teh kanu janten istri bahasa eta teh kalebat bahasa tolak atanapi talak kinayah
terang talak kinayah. Ari talak teh talak, ai talak teh hartina teh ngalepaskeun. Hartosna tolak teh ngalepaskeun harti asalna teh. Awewe kan istrinya. Istri eta teh istri urang cek cara ge teh. Ditalak berarti dilepaskeun lain pamajikan urang deui gitu maksudna mah. Tah bahasa nyingkah jig anjeun teh eta teh kalebet talak kinayah. Naon ari kinayah? Ari kinayah teh talak kinayah teh hartosna teh bahasa talak anu pantes kana jatuh talak jeung pantes kanu sejen. Upami talak kinayah ngucapkeun talak kinayah heg diniatan dina hatena teh kudu janten caroge teh nyingkah maneh teh jig ti dieu heg diniatan dina hate teh bari cenah hate eta salaki teh ieu teh talak teh tah jadi eta teh talakna teh cenah aya diniatan mah tolak kinayah mah ngeun upami bahasa talak kinayah nyingkah maneh teh ti dieu teh jig ka ditu teu diniatan talak eta mah teu jadi talak cenah teu jatuh talak sabab tolak kinayah mah jadina jatuh talak teh lamun diniatan. Upami si caroge na teu nganiatan jatuh talak mah teu jatuh talak. Cik awas tong di dieu deui anjeun teh ka pamajikan teh cek salakina teh bari hatena teh teu niat talak teu jadi talak gitu. Teu jadi talak eta mah. Tanu kadua ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini nya eta aya tolak sorehah. Tolak naon cenah? Ari tolak sorehah mah tolak anu jelas eta mah aya 3 bahasa tolak sorehah mah aya 3. Hiji lapad tolak tuki. Naon tolak tuki teh hartosna nalak kuring ka anjeun ngalepaskeun kuring ka anjeun. Nu kadua bahasa tolak sorehah teh parok tuki. Non parok tuki teh mirak kuring ka anjeun. Mirak teh misah. Nu katilu bahasa tolak sorehah teh saroh tuki. Naon cenah? Saroh tuki teh nyerahkeun kuring ka anjeun. Tah lamun si caroge ngucapkeun eta lapad talak nu 3 kanu janten istrina sanaos teu diniatan eta mah jatuh talak cenah eta mah. Misalkeun cek carogena teh tolak tuki atawa harkosna tarjamahna ditalak anjeun teh ku kuring jatuh eta mah sanajan hatena mah henteu gitu teu niat nalak jadi talakna teh eta teh masing teu diniatan ogen ari bahasa tolak sorehah mah atawa cek carogena teh parok tuki harkosna teh mirak kuring ka anjeun atawa ku Sundana dipirak anjeun teh ku kuring ayeuna mah jadi eta teh talakna teh sanajan teu dini niatan atawa saroh tuki diserahkeun ku kuring anjeun teh Sundana atawa Arabna heg ngarti najan teu diniatan janten talakna. Nah janten kesimpulanna nama bahasa tolak teh kabagi 2 bab. Hiji tolak sorehah. Naon tolak sorehah? Bahasa tolak yang tidak bisa digunakan lagi kecuali untuk tolak we eta mah. Nu 3 eta tadi eta mah upami diucapkeun ku caroge walaupun teu diniatan jadi talakna teh. Sabab tolak tuki, parok tuki, saroh tuki mah khusus we bahasa eta mah untuk talak. Maka teu diniatan ogen jadi talak nari diucapkeun mah. Nu kadua
aya bahasa tolak atanapi talak kinayah. Naon ari talak kinayah? Ari bahasa talak kinayah mah bahasa pikeun talak pantes, pikeun bahasa lain ogen pantes, ta eta mah jadi talakna teh lamun diucapkeun ku caroge bari diniatan semacam nyingkah anjeun teh tah semacam nu kitu dan lain-lain lah. Tah kitu cenah ogenan. Hah? Tah sami eta oge panginten. Kitu eta teh moal dibahas deui nu sanesna mah can dibukaan deui kitabna. Mun kitu we pangintennya eta teh. Ta upami talak teh kan aya hiji, dua, tilu. Upami talak hiji dua mah namina teh talak rojai. Terang talak rojai. Talak rojai teh talak anu mana dina eta talak teh selama masa idah bisa rujuk kembali. Ari talak tilu mah namina teh talak bain. Ari rojai teh hartina teh rujuk bisa kembali dina sajaro idah. Ditalak hiji dua idah we isi istri na teh kanya. Nah selama masa idah teh cek salakina teh urang rujuk deui jadi deui suami istri deui gitu. Mun aya deui tolak bain mah tolak tilu. Bain teh hartosna teh putus. Tah upami ditalak tilu mah walaupun masa idah keneh eta sim popotongan nana teh teu bisa rujuk. Bain mah hatta tankiha jaujan goerohu sehingga eta si popotongan nana teh kawin heula ka lalaki nu sejen, muhalil ngaranna teh gitu. Si Jaed gaduh caroge Fatimah licontoan ditolak tilu Fatimah teh walaupun si Fatimah masa idah kene tetiasa rujuk da tolakna tilu bain kumaha cenah hayang deui cek Jaed teh ka Fatimah teu bisa. Tapi eta Fatimah teh kawin kudu dikawin heula ku batur. Kawin heula ku batur hatta tankiha jaujan gairu ke ditalak deui ku batur kakarek bisa kawin deui ka Jaed gitu. Tolak bain mah tolak tilu mah kitu cenah. Tah sakitu we panginten insyaallah dina lain waktos pembahasanana lebih mendetil, lebih mendalam. Ieu mah hanya sekilas info we upami cek dina berita mah pamugi urang sadayana ditebihkeun tina perceraian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abgodul halal indallah at-tolak atawa ilallah at-tolak. Pang dipika bendu na perkara nu halal tolak teh hukumna teh ngeun dipika bendu eta teh nya eta tolak perceraian. Matak usahakeun mah tong terjadi naon teh perceraian teh mak sabab di halal ogen dibenduan ari bisa dipertahankeun mah gitu, kecuali sudah tidak bisa dipertahankan. Kumaha sudah tidak bisa dipertahankan teh matak madarat duniawi matak madarat ukhrawi ku ngahiji terus teh wayahna eta mah panginten. Tah kitu pangintennya mudah-mudahan hayo we mudah-mudahan kita tadi pek tadi gas deui moal ayeuna mah gitu. Sakitu panginten anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi